بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام، ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ وأصوله وفروعه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. نسألك اللهم البركة بمعجزاتهم وبكراماتهم وببركة علومهم، أن تنفعنا بهم وبعلومهم وتحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambel lalap aura kasih anu geus ngajawab sim kuring nyebutkeun terima kasih, anu teu ngajawab mah teu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajarawab sing mareunang pamajikan siga aura kasih, Kiai Amina Pangtarikna. Alhamdulillah alladzi syara'al khitan wa bilughati Sunda sunnatan au sepitan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu ila kaffatil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mizan. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kusim kuring dipihormat sadaya para aparatur pemerintah ti luhur dugi kahandap, wabil khusus anu aya di desa Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, khususil khusus nu aya di Blok Puhun. Anu kusim kuring dipihormat sadaya al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz, para sepuh tokoh masyarakat,
anu tetiasa disebatan hiji-hiji asmana kalawan tengirangan hormat simkuring kamarantena. Bapak-bapak, ibu-ibu sami anu dipehormat, wabil khusus sahibul hajat kersana Bapak Ridwan sinareng Ibu Ani sakulawargi. Mudah-mudahan urang sadaya aya dina magfirah barokah sareng rahmahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Niti wanji nu mustari ninggang mangsa anu lugina kalawan kudroh irodah insyaallah disarengan ridhona Allah. Alhamdulillah wangi ayeuna simkuring tiasa silaturahim sareng urang wanasaraya khususna nu aya di Blok Puhun. Kalawan silaturahim urang wangi ayeuna dikaitkeun sareng acara anu mulia nyaeta dina raraga tasyakur walimatul khitan. Rehna Bapak Ridwan Ibu Ani parantos nyepitan putrana anu nami Cep Muhammad Zidni Fauzan. Emna Muhammad meureun Pak. Leresnya. Kantenan Bapak Ibu hadirna urang wengi ayeuna saleresna pokokna mung 3. Jadi kusim kuring urang sebutan ti awal pokokna 3. Jadi lamun geus 3 disebutan kabeh tinggal beres baralik ulah dahar kabeh bisi teu kabagian. Naon nu 3 nu kahiji pokok kempelna urang wengi ayeuna nyaeta kantenan silaturahim. Ari silaturahim teh ibadah anu kalintang diparentah ku Gusti Allah sareng Rasulna. Pahalana yakin ageng payunan Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua kempelna urang wengi ayeuna teu aya sanes nyaeta idkhalus surur. Urang Sunda masok nyebutna teh ngiring bingah. Leres Pak. Padahal ari idkhalus surur teh eta bahasa Arab. Ari idkhal teh hartosna ngasupkeun. Ari surur teh hartosna kabunga. Jadi idkhalus surur berarti ngasupkeun kabunga. Dalamun geus asup mah biasana sok bunga. Leres teh. Idengekeun heula ieu ulah kalah nyala lengir jiga nu ngarti wae. Nu dimaksad naon? Maksadna kieu bayangkeun ku bapa sareng ibu urang dieu. Upamina bapak ibu hajatan ari heg tatangga teu daratang dulur temantuan kira-kira bungah atawa sedih urang hajat. Sedih berarti ieu tatangga teu malire dulur henteu milu mantuan. Numawi hadir bapak ibu di ieu tempat mangrupikeun kabingah kanggo manahna sohibul hajat numawi disebat idkhalus surur. Eta oge pahalana yakin ageng payunan Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu anu paling pokok kempelna urang wengi ayeuna di ieu tempat nyaeta ziyadah doa. Wabil khusus kanggo Cep Muhammad Zidni Fauzan. Umum kanggo sadaya turunan urang mudah-mudahan ku Allah dijantenkeun turunan anu sehat zahiron wa batinan. Amin. Mudah-mudahan jadi turunan anu sae bari manfaat. Sae wungkul tos sae ngan pahalana kirang ageng lamun teu manfaat. Numawi mudah-mudahan khususna Cep Muhammad Zidni umum sadaya turunan urang dijantenkeun turunan anu jadi kabanggaan. Wabil khusus kanggo ibu ramana umum kanggo sadayana dunia sinareng akhirat cindekna janten murang kalih anu soleh solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tiluanana geus disebut bari geus ditungtungan ku amin berarti geus beres. Jadi mangga baralik ka imahna masing-masing. Sok baralik.
geura baralik sia teh kalah caricing wae. Nungguan abdi balik atuh abdi bade turun ti heula. Ulah ngarasa kieu cenah lamun ieu kiai naik terus urang balik bisi disebut cenah teu ngahargaan ka kiai. Henteu, abdi mah bungah mun baralik kabeh. Atuh heueuh aing ge meureun tereh balik. Nu hajat moal nyalahkeun da puguh jalmana baralik ti heula. Halo Bu, teraskeun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Judul urang wengi ayeuna nyaeta perkawis khitan. Salarasna Pak, upami urang ngobrolkeun khitan sim kuring yakin nu sayakin yakinna urang dieu tos teu aneh ku kecap khitan. Ngan meureun pertarosan kahijina kieu. Ustad sabenerna aya khitan teh naon? Kusim kuring diwaler kieu. Lamun ngobrolkeun khitan maka urang ngobrolkeun kana kaifiyah tina hitan, tata cara khitan. Nanging nu kedah dicatet ku urang bahwa khitan ieu syariatna aturanana lain ngan saukur aya di budak lalaki wungkul, tapi khitan oge aya syariatna di budak awewe. Numawi abdi mah rek nanya ka ibu-ibu urang dia ieu geus disarunatan acan ieu. Bu, geus disunatan acan. Bisi poho jing katarukang taringali deui. Ngan teras kieu Ustad ai nyunatan budak lalaki jeung nyunatan budak awewe beda, waleranana pasti beda. Sabab memang onderdilna oge beda. Ai nyunatan budak lalaki kumaha? Nyunatan budak lalaki mah nyaeta dipikeun kulufna, dipikeun kocopna. Eta hukum asalna, hukum asal Pak, nyaeta sunnah muakkadah. Emut-emut, hukum asalna sunnah muakkadah. Tapi karena ningali hikmah tina khitan teh supaya gampang susuci, supaya sah ibadah ka Gusti Allah mun dilalaki, maka khitan hukumna tiasa wajib. Kena ku qaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Perkara nu nyampurnakeun perkara anu wajib maka hukumna jadi wajib. Contoh, sholat nu 5 waktu hukumna wajib. Tesah sholat lamun aya najisan. Di antara najis teh sok nyangkrung dihandapeun kokocop. Hese ngabersihanana kajaba ku khitan. Maka khitan hukumna bisa jadi wajib. Sanajan mimitina mah hukumna ngan saukur sunnah muakkadah. Ya, rek ngarti rek henteu dengekeun we pokona mah. Bu, ngartos henteu. Ai khitan di awewe kumaha? Hapunten Bu, abdi sanes bade jorang. Tapi da ieu mah hukum ku abdi dibejakeun. Ngomongna gerek bari peureum lain bari ngabayang aing teh. Ngan ku era khitan di awewe mah cenah di awewe teh aya daging nu beureum siga jawer hayam. Sing demi Allah aing mah kitab ngomongna siga jawer hayam bener aing mah. Tanyakeun ka kiai. Halo? Bener abdi mah nyebutna siga jawer hayam, serius. Bener bae juga nu nyaho. Apal bah? Apal cenah si Abah. Setelan geus jiga Jokowi kieu ye. Bodas hideung. Halo Bu, di AWWT cenah aya daging nu beureum siga jawer hayam.
urang Sunda masuk nyebut nate mata holang tanyunatan budak awewe mah dipikeun mata holangna hukumna sami sunnah mung faidahna nu benten ai di istri mah kagunaan khitan teh nyaeta ngirangan kana syahwat sabab syahwat awewe leuwih gede batan lalaki numawi Al Imam Abu Hamid Al Ghazali rahimahullah nyebatkeun awewe mah ulah diperekeun dengekeun Pak awewe mah ulah diperekeun sajero 4 poe 4 peuting teu nyaho ateul teu nyaho kumaha teu nyaho lok-lokan numawi ieu rahasiana ukuran tina poligami teh ngan saukur nepi ka 4 jadi lamun boga 4 mah berarti kabagean tah 4 poe 4 peuting sakali teh kabagean. Halo Bu teu aing moal ngomong ke nyandung moal tenang we tenang. Halo Bu Bu geus disunatan acan eta kiai ku santri masuk disambungkeun teh jeung alfiah ngomong ke nyunatan teh ngan alfiahna persina persi gaul nu matak make lagamna lagam wahaji Iwan kapan kieu teh nunang talil i'raba au tanwina mimma tudifuh dib katurisina syarat mudhaf kudu dipikeun tanwina cara lafaz ahlukum jeung ahluna syarat budak kudu dipikeun kocopna cara dipikeun mata holangna uya bongkar cek Iwan Pales eta mah atuh teh nyaho itu gara raul aing mah arapal teu Wah Haji Iwan aing mah percuma aing ngomong jeung nu teu nyaho teh kieu. Halo Bu, teraskeun Pak. Nah, khitan ini Pak, kita tahu bersama dari dulu disebutkan bahwa khitan ini diawali di zamannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika Allah lalu memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengkhitan dirinya, yang sejarah menyebut ketika itu bahwa Nabi Ibrahim berusia 80 tahun, ada yang menyebut 90 tahun. Diparentah ku Gusti Allah kanggo ngakhitan. Bari can aya bengkong-bengkong acan, boro-boro mantri sunat komo kulaser can aya, tapi Nabi Ibrahim karena ieu parentah ti Allah sanajan jeung genyal jeung nyeri dilakonan nganggo kampak nu didamel tina batu ngakhitan nyalira eta Kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihis lajeng ku Allah diparentahkeun ieu dianggo ayatna dina khitan Allah marentah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh mantena summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Suara anak sesa rajab Kang mangkaning aya keneh rajaban da hari kiai mah kitu mun muludan sabulan kiai mah 2 bulan mun rajaban sabulan atuh aing mah 2 bulan rajaban ge alhamdulillah bengek. Halo Bu emut-emut pihartosna nanya dawuh Allah teh kieu summa teras auhayna ngawahyukeun kami. Nah berarti jadi naon fa'il. Jadi lamun di Jawa mah sok make saha deui auhayna ngawahyukeun saha kami ilaika ka anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam
naon nu diwahyukeun ku Allah ka Kanjeng Nabi anit tabi' kana yen nuturkeun anjeun Muhammad millata Ibrahim kana agama Nabi Ibrahim. Sanajan Ibrahim jadi mudhof ilaih tetap dibacana fathah sabab kaasup isim ghair munsharif muncok santri kitu. Atuh ada orang dia mah geus kitu bae pokona mah rek Ibrahim rek Ibrahimi da teu nyaho ieu. Bener teu? Lajeng catatanana ieu ujungna wa ma kana minal musyrikin jeung teu bukti makna manafi jeung teu bukti Nabi Ibrahim teh kaasup jalma-jalma anu syirik anu menyekutukan Allah. Ingat-ingat jeung teu bukti Nabi Ibrahim teh kaasup jalma-jalma anu syirik menyekutukan Gusti Allah. Kita Pak dari dulu ketika membahas khitan pasti dikaitkan sareng Nabi Ibrahim. Sehingga nyebutkan Kanjeng Nabi teh diparentah ku Allah sareng umatna kanggo dikhitan sabab nuturkeun Nabiullah Ibrahim alaihi salam eta teh bener tapi padahal pokok tina agama mah nyaeta sanes masalah khitanna. Hitannya kalebet syariat tapi pokok pan ujungna lamun cek dina ilmu mantek mah aya korena aya petunjuk naon wa makana minal musyrikin nu dimaksudnya eta pokok tina agama ti mimiti Nabi Adam dugi ka Nabi Ibrahim dugi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah soal la ilaha illallah teu aya deui pangeran anu maujud anu wajib diibadahan anu hak ditaati parentah sareng laranganana kajaba Gusti Allah. Bu numawi di urang pan sok nyebutkeun khitan teh rupa-rupa Pak. Aya nu nyebut khitan nya karena memang bahasa Arabna khitan. Nu kadua aya nu nyebut disunnatan meureun peda hukumna sunnah muakkadah cak hukum asal. Aya deui nu nyebat disundatan disundat. Aya deui nu nyebutna teh disopak lodong. Teuing ta eta urang Sunda nyebutna kana nyunatan teh aya disopak lodong. Meureun siga lodong Pak. Ayo Bapak apa lodong? Aing menit tegara raul kieu. Halo Bu. Nah, anu menarik Pak, orang Sunda bilang khitan itu adalah ngislamkeun. Sok aya ngadangu nu nyebutkeun ngislamkeun Pak? Ada dong. Aya aki-aki ngaliwat make baju bodas calana hideung. Lain abah lain. Ieu mah batur. Aya nu ngaliwat. Ai tuluy pan ku urang teh ditanya bade ka mana abah nyane mah teu nyahoeun pan aing teh rek ka imah si Ridwan lain abdi nu ngomong tah si abah teu sopan cenah sa si kanu hajat lain abdi mah keur ngadongeng ya bah narek naon abah ka imah Mang Ridwan teh nyane sugan teu nyaho. Iya pan si Ridwan terek ngislamkeun budakna. Leres teh. Lamun ngadenge Mang Ridwan rek ngislamkeun budakna, terus urang pasti pikiran teh, oh Mang Ridwan teh nyunatan budakna. Leres teh. Pan aya di dieu mah nyaneh ngomongna ge lain. Nya leres teh. Kan dibae nyaneh geus gandeng. Nah hanya aneh duka lamun di dia duka aya cek heh duka henteu aya cek heh ayanya cek heh da lain kitu atuh cek heh nya benernya masih rupa-rupa orang Sunda mah cek heh segala. Halo Bu. Nah pertanyaan anak kunaon geuningan khitan sok disebut ngislamkeun
Diwaler ku simkuring kieu kira-kira kahiji khitan teh sebagai identitas umat Islam sakumaha hadis Rasulullah nu nyarioskeun bahwa aya jalma nu sumping ka Kanjeng Nabi. Ieu jalmi teh sumping ka Kanjeng Nabi, ieu jalmi teh tos ngucapkeun 2 kalimah syahadah. Ari manehanana nu dimaksad bade tumaros ka Kanjeng Nabi lamun geus ngucapkeun 2 kalimah syahadah naon deui nu kedah dilakonan diantar ku sahabat nu sanes ku Kanjeng Nabi teras didawuhkeun mang lamun geus ngucapkeun 2 kalimah syahadah mah sok atuh mang hiji dicukur disebutna geura cukur rambut kakapiran anjeun nu kadua nyaeta geura dikhitan kaertos teh lajeng Pak khusus dina tradisi urang Sunda mun nyunatan budak teh keur memejeuna eungkeut-eungkeut kana baleng leres teh budak biasana kelas 1 kelas 2 SD terus disunatan zaman abdi mah baheula Pak eta teh rata-rata sigana bangsa kelas 5 kelas 6 SD nya lamun dina manuk mah geus kumuut lah aya buluan meureun. Nah Bapak heueuh kitu bener Pak bari baheula mah pan disunatan teh penuh dengan tantangan nepi ka dikeumana ge ti jam 1 peuting nya dina jambangan teh nya supaya naon supaya cenepokna teh baal supaya henteu nyeri pas begitu dia keureut anger we nyerinya matak baheula mah kolotna sok ngabejaan jang disunatannya bapak boga hayam jago mun maneh daek disunatan ke ku bapak dibikeun eta hayam jago bener henteu anu rada beunghar pokna naon bapak boga badot itu domba lamun maneh daek disunatan ku bapak dibikeun eta domba baheula eta ayeuna mah beda ayeuna mah di bibitana teh lamun teu ku sapedah kunaon tuh nya cek aing geus sarua bener teh atawa ek dibere pesawat remote bener begitu luar biasa Pak perjuangan tentang khitan baheula komo atuh can aya obat baal zaman bapak mata kudu nangkobak heuh bener teh budak terus diangkat ku bapakna diuk jeung bapakna dilahun laju pan marhabaannya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika atawa nubuhun teh lagamna nubuhun aya lagam marhabaan nubuhun nu kumaha panubuhun ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika Allah Allah eta geuning aki-akinya di pojok teh untung teu ngaracelong eta huntu gogorowokan terus bari marhabaan kitu teh mahalul qiyam dikeureut eta ku baheula mah ku tukang bengkongnya ari terus dikeureut eta beres cerik beuki tarik eta bapana si horeng salah ngeureut eta tukang sunatna paingan cenah ieu budak nah bobogaana gede-gede teuing si horeng nu dikeureut bapana ada di lahun halo halo Bu atuh ibuna nu ngambeknya tapi dah lumayan eueuh huluan ge atuh tunggul-tunggulna atuh nya naudzubillahi min begitu luar biasa naon khitan maka orang Sunda nyebut ngislamkeun teh dalam rangka naon ieu budak teh kuduna aya tradisi
begitu budak yuswa 15 tahun maka eta budak kakenaan ku khitabullah nu disebut khitab taklif beh dituna kudu ngarti kana khitab wado. Halo, khitab naon Pak? Aya khitab taklif, aya khitab wado. Aya khitab wado mah Sumedang. Anu ti jalan nu Bantarujeg teh eta kadinya. Bantarujeg lemah sugih Jatinunggal tawado, tapi miti Jatinunggal ge Sumedang eta mah teh nyahoeun urang dieu mah. Tara ulin sih. Halo. Kiai pandaca kiai ge ulah loba teuing ulin ayeuna mah akhir zaman, ari akhir zaman mah cenah kudu naon? Kudu loba cicing di imah. Heueuh, ai cicing loba di imah, ari eta TikTok kaditu ka dieu. Atuh heueuh, anger we ngajedog di imah, da tara ka warung, tara ka pasar, tapi eta dina Karanjang Kuning meuni loba pesenan. Bener henteu? Komo ayeuna rek lebaran abdi yakin ibu-ibu ieu geus loba dina Karanjang ya. Bener henteu? Ai pokna teh cenah tampung heula. Eta cenah ustad meuni nyaho pamajikan aing kitu sarua. Atuh abdi mah lain rek ngomongkeun pamajikan batur. Pak, bae salaki nama panteu nyahoeun nya. Aya dina online katingali pakaian aya nu warna bergendi, aya nu warna mahogani. Tak aya nu rame teh mahogani. Bener henteu? Bener ente? Malah aya nama aya gamis istri orang teh. Hah? Oh bini orang heueuh. Tuh nya cek aing mah nyaho bae. Jeung anu ieu teh naon? Rompi teh. Rompi naon ngaranna? Rompi naon ngaranna? Aing mah nepi ka kieu na Pak. Ai bapa mah nepi ka teu nyaho nya. Eta pakaian dikumpul-kumpul temi ka warna naon dikumpulkeun heula na Karanjang engke nu dibeuli nama hiji anggar we resepna teh nu hideung deui kunaon nu hideung sabab rumasa beungeutna demek lamun make anu caang warnana engke katingalina beuki kiruh. Bener teh? Matak geus puguh mapan menang nu hideung ibu neangan budak di teangan neangan salaki aya budak sujang kamana bapak sia entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka hingga benda yang kupunya banyak yang hitam warnanya. Ridwan arek moal nyawer ku apa? Ya bari aing bingung ya panggung gede kieu. Bari di hareup aya tulisan. Aya tulisan apa masing kalah kongge Paridwan nya. Tadi teh duka aya naon acara teh Bu Ani? Aninya. Aya acara naon tadina? Tadinya lawer meureun. Ai ka abdi nyawer moal. Sebala lener ya mah. Halo Bu, teraskeun Bu. Geus eta mah urusan Paridwan sareng Bu Ani nya. Tapi nya nu sejen ge kudu hideung atuh. Teraskeun. Naon tadi teh? Si eta mah kana nyawer. Khitab. Naon cenah? Khitabullah, khitab taklif, khitab wado. Sebaban kieu Pak, lamun budak geus baleg berarti ieu salah satu bahwa ieu budak teh berarti kataklif disebutna jalma mukallaf. Mukallaf teh kategorina kudu kumpul nu 5. Baleg, berakal, beragama Islam, nepi ka manehanana dakwah, nu kalima naon mampu ngalaksanakeun kakarek eta jalma disebut mukallaf. Lamun geus budak mukallaf berarti kena ku hukum wajib, ku hukum sunnah, mubah, makruh, haram. Budak leutik
can balik teu salat nu 5 waktu nya henteu dosa da can kakenaan, tapi lamun geus balik berarti berdosa. Lamun budak hayang sah ibadahna berarti salah satuna kudu dikhitan supaya suci tina najis. Matak urang Sunda masuk nyebutna ngislamkeun. Halo Bu, nah pokoknya mah didengekeun rek terek paham rek teu pokona mah kitu bae. Leres teu? Alhamdulillah. Cuman yang ingin saya tanyakan begini, Bu, Pak, abdi narosye, kira-kira di urang, ulah jauh-jauh di urang bae, payu keneh sakola, payu keneh pesantren. Henteu payuna ieu mah. Payu keneh sakola, payu keneh pesantren. Sekolah, karena memang cak pemerintah ge anak bangsa kudu dicerdaskan, matak wajib. Leres henteu? Ayeuna mah kieu, pasantren nu eueuh sakolahan jeung pasantren nu aya sakolahan payu mana? Payu keneh nu aya sakolahan. Kunaon sababna? Sabab lamun pasantren wungkul mah engkena teu meunang ijazah. Lamun teu meunang ijazah hese neangan gawe. Ngabdi maksudna rek nanya kieu ka urang dieu. Mending keneh budak ngarti kana agama, terus manehanana kalakuanana hade, sanajan hirupna sederhana, apa mending keneh beunghar tapi kalakuanana teu bener. Atuh maju eta mah pariduan mah. Hatur nuhun. Ieu teh langsung dua teh ti Bu Ani. Mohon. Hatur nuhun Bu Ani. Bapak ulah hayang. Aing yang meuli batu, aing yang meuli pasir. Alhamdulillah. Atuh ulin bae gerak ka ditu. Terus lain ngabangun imah lain aing mah. Ngabangun kobong. Halo Bu. Abdi rek naros. Mending keneh boga budak ngarti kana agama sanajan hidupna sederhana, apa mending keneh boga budak teh jadi jalma anu beunghar ngan pedah jauh tina agama. Oh eta hiber gampil eta mah. Halo, biasana ge ditindihan ku cainya biasana mah. Halo Bu, coba pilih. Pasti ari pilihan mah hayang boga budak nya beunghar nya ngarti kana agama jadi budak anu beunghar nya soleh solihah. Bener teh? Tapi dina buktina Pak eta teh henteu sejalan jeung kahirupanana. Sejalan teu sejalan kumaha? Sok tingali budak Pak masantren mah kajeun sakedeung nu penting sakolana luhur. Kade abdi lain anti sakola. Abdi kuliah sanajan bari masantren oge atuh kuliah mangan 4 tahun GS hijinya ai masantren mau 4 tahun can meunangna naon. Leres teh? Halo, kadang ngaji mah pokna teh cukup pan baheula maneh geus di dunia. Pan baheula cenah maneh geus sok ngaji di lembur ngalong nu matak teh kudu masantren terus keuna sakola be wungkul, berarti kan eta teh setidak secara langsung ngajawab kajeun teuing beunghar tapi jauh tina agama ge kajeun pan kitu. Abdi merek ngomong fakta we moal ngomong ngarang-ngarang. Leres teh Pak? Padahal Pak lamun urang ningali kasauran ulama, apa kata ulama? Ingat-ingat Bu, hiji al malu huwa adna darajati rizki. Emot-emot bahwa harta teh nyaeta darajat rizki nupang handapna. Ingat-ingat, harta teh darajat rizki anu pang handapna. Anu ku urang sok dipikahayang, anu ku urang nepi ka kajeun cape gawe, anu urang nepi ka teu bisa sare gara-gara ngudag-ngudag harta. Padahal mah eta teh darajat rezeki nu panghandapna. Leres teu Bu?
lamun aya darajat rizki nu panghandapna maka bakal aya darajat rizki nu pangluhurna. Naon derajat rizki nu pangluhurna? Emut-emut. Wal afiyatu a'la darajatir rizki. Sehat awak, sehat diri urang eta darajat rizki nu pangluhurna. Nu matak Pak urang Kuningan mah sok boga jargon padu waras. Ayan teh padu waras. Nyaneh lila di kota cebalik-balik merantau teh geus sabaraha bulannya wa pan make wa nih aya meureun 3 bulan mah waktu 3 bulan mah untung lagi geus gede pugu aing teh matak teu balik-balik jadi ditu teh lieur cek heh di dituna teh dagang teu pati rame urang mah atuh geus kajeun dah padu waras. Aya nu kitu. Ayu waras malawana gelo. Halo. Jadi berarti tadi nama-nama gelo. Halo Bu. Tapi memang betul Pak. Coba ku ibu bandingkan lamun keur sehat jeung keur gering. Lamun keur sehat mah dahar sederhana dan nikmat wae nya. Ukur sambel lalabna teh peuteuy anu meunang nyeupan teh nya make asin we wungkul teu kudu jambal roti nu biasa we nu aya di warung urang ngan saukur dahar jeung tempe tahu sayur asem tambahan we ku goreng hayam jeung sate dan nikmatna luar biasa lamun keur kaayaan sehat bener teh. Pak ulah ngomongkeun kumplit Ustad atuh eta mah cenah mewah bapak gerak sok ngaliwat lempang teangan aya bacaan rumah makan sederhana eusina teh nu kitu matak cek aing dahar kitu teh sederhana bener henteu aya rumah makan sederhana aya ayam aya sate kumaha berarti dahar kitu teh sederhana lain disebut mewah. Lalu Pak bandingkan jeung di mana urang keur gering mah Gusti am cengek lada nya am uyah asin sendal capit ge liat meuni teu kahakan lamun keur gering mah bener henteu berarti betapa luar biasana urang dibere sehat ku Gusti Allah matak darajat rizki nu pangluhurna teh nya eta sehat. Tapi saur ulama aya rizki anu istimewa. Kira-kira hayang teu rizki nu istimewa? Hayang teu? Palai henteu? Hoyong ngajawab nama naon? Hoyong. Ari jang sorangan mah hoyong aing ngajelaskeun bae ti baheula. Ari hoyong teh eta teh muncak urang mah emes. Oh eta mah oyongnya sugan teh ibu teu ngadengekeun. Halo Bu kira-kira urang dieu palai henteu rizki nu istimewa ti Gusti Allah meureun naros naon rizki nu istimewa emut-emut Paridwan Bu Ani rizki nu istimewa teh naon wasulahaul abnai afdalu anwa'ir rizqi boga budak anu saleh salihah eta teh rizki anu paling utama nu dipaparinkeun ku Allah ka urang amin ya Allah ya Rabbal ngan teu bisa budak teh saleh salihah lamun ku urang teu dieusian hatena dieusian ku naon pokokna berarti ku iman ngan iman teh bisa timbul lamun ku urang dibere ilmu leres henteu nu mawi Rasul ngadawuh naon innallaha yu'tid dunya Allah teh saestuna Allah teh mere dunia kasaha man yuhibbu wa man la yuhib
ka jalma nu dipika cinta ku Allah jeung anu teu dipika cinta ku Allah. Ari dunia maka nikmatan dunia eta ku Allah dibikeun rek ka jalma anu soleh atawa ka jalma anu salah kabeh dibere ku Gusti Allah. Aya jalma beunghar tara salat aya teu? Aya jalma kafir beunghar aya teu? Aya jalma beunghar bari jeung soleh aya nu boga jabatan bari jeung jujur aya jalma nu boga jabatan bari jeung korupsi bae aya atuh aya. Sabab eta mah soal dunia. Ari dunia mah ku Allah dibikeun ka jalma nu dipika cinta jeung jalma nu teu dipika cinta ku Allah dibere kabeh. Bener teu? Tapi Allah la yu'ti al imana, Allah temikeun iman illa man ahab, kecuali kajalma nu dipika cinta ku Allah. Iman hanya Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Halo matak aya hiji ulama namina Syekh As-Sa'di rahimahullah mantena nyebatkeun naon ad-dunyawiyah. Dunia itu ku Allah dibikeun seperti naon harta, jabatan, kenikmatan dunia dibikeun ku Allah. Umum eta mah disebutna naon rahmaniyah. Disebutna naon Pak? Rahmaniyah teh naon? Nikmat Allah kanyaah Allah nu dibikeun ka setiap makhlukna rek iman atau teu iman, rek soleh atau salah dibikeun kabeh. Rahmaniyah mah dibikeun ngan di antara rahmaniyah teh aya nu terus jadi rahimiyah. Naon? Nyaeta Allah oge di dunia mere iman jeung ilmu kajalma nu dipika cinta, maka eta rahmaniyah nu di dunia kabawa ka akhirat jadi rahimiyah. Atuh geus aing ke lieur deui Pak engke ngaji kieu ye. Bu teraskeun siga nu tara runduhnya. Halo nu mawi emut-emut paridwan moal aya jalma nu imanna kuat lamun eta iman teu dikawal ku ilmu. Allah ngadawuh dina Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Ini Allah nanti manila leuleus gitu. Cek abdi getita tadi mimiti keneh ai moal magera baralik. Halo? Siap enta? Qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Ini terlat kieu. Siga amin nu bingung teh geuning. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kidu kitu atuh. Kudu kompak, bari kudu sesuai. Da sabenerna mah nu ngeunaheun mah lain ibu eta ngomong Allah teh lain. Urangna sabenerna nu ngeunaheun mah. Atuh heueuh buktikeunna sok we lamun keur berjamaah sugan aya amin nu ngeunaheun lamun keur tarawih pan eueuh. Da sabab imamna eueuh nu ngeunaheun tarawih mah. Bener teu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nya heuh amin ge moal ngeunaheun nya. Da sebab naon? Sebab ari nu nyauran mah aya nu ngajawab pada kumaha nu imamna. Bener teu? Bener teu? Nya model amin nya kumaha waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngeunaheun nya. Ari kitu mah aminna ge ngeunaheun. Ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nya cek aing ge kumaha waladolina. Macak mun ibu tadi ngomong Allah ngeunaheun, heuda memang ti belah dieuna nu ngeunaheun. Percayaan teu Pak. Alhamdulillah. Ieu teh pakuwu teh. Asan sudah teu pakuwu. Cain teu pakuwuna eueuh nih. Halo. Teraskeun Bu. Naon tadi teh poho? Amin. Emot-emot ku sadayana. Abdi tadi nyanggem tuh lamun sorangan sasanggem. Punten Bapak abdi ngiring sasanggem mun kerapat oh mangga gitu. Lamun batur ngomongna saur. Tak jadi kieu ngomongna teh ada abdi saur pakadus ge sanes kitu. Tajang batur mah saur mun sorangan mah sasanggem ngomong. Teh nyahueun urang dia. Apal henteu? Ari peuyeum mah apal peuyeum. Peuyeum sampe dagangan tiran capurut dijual 2 saduit dibungkusan daun waru dituruban daun jati katuangan anu ompong lain amin nu eta mana amin. Halo Bu, aing mah teu nyahoeun. Pan sok aya nu kieu. Lampah beunteur ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan cacing ngarengkol disantok. Teu nyahoeun jerona aya useupan. Eta Sunda, Pak. Heuda lamun lagam Sunda nya kudu make bahasa Sunda. Lagam Sunda make bahasa Indonesia riweuh. Jadi Bapak mun rek ka mana wae oge ngomong lamun ngalagu Sunda nya kudu make bahasa Sunda. Abdi mun caramah ka Jakarta atau aing caramah model ka Tegal, Brebes anu bahasa Jawa atau ka belah ditu ka Cilacap ka naon ka Pemalang. Eta anger we ngomongna lamun lagam Sunda mah nya kudu bahasa Sunda, teu bisa dirobah. Mata hampurannya teu bisa di Jawakeun teu bisa di Indonesiakeun. Dari weuh mun di Indonesiakeun Pak. Coba tingkah laku benter heuda moal ngadaheunnya oleh kita jangan ditiru. Sok ai beunteur naon bahasa Indonesiana? Ikan kecil. Dah moal aya atuh piraku aya lauk ngaranna ikan kecil. Tingkah laku benter, geuning benter pan urang Jawa, urang Betawi mah teu bisa nyebut matak jadi benter. Nu matak abdi boga babaturan kitu. Arek milu moal maneh. Dah aing mah geus penting ayeuna mah. Padahal mah tadi berang mangkatna. Aing beri ieu teh nyari beteng. Cak aing teh beteung, sia teh beteng. Pan kitu ngomong nanya. Bener henteu? Halo. Jadi ngomongna teh berem-berem bae, Pak. Ka mana? Atuh aing rek ka Ciberem cenah. Dan lamun orang lain orang Sunda mah dahi kitu. Jadi lamun di bahasa Indonesia kan jadi riweuh Pak. Tingkah laku benter. Oleh kita jangan ditiru. Makan sembarangan, cacing merengkol. Tan merengkol naon Pak? Hesenya. Naon atuh? Meringkuk. Meringkuk nah, meringkuk. Naon atuhnya? Hah? Cacing merengkol dimakan tidak tahu di dalamnya ada pancingnya. Moal ngeunaheunnya. Nu eta bahasa Sunda wae. Bu, nah jadi kadinya atuh. Ya kieu tadi abdi nyanggemkeun ka urang dieu bahwa jalma nu dipikat cinta ku Allah mah cirina dibere iman. Laras henteu? Matak disebat ku Syekh Sa'di teh nyaeta ar-rizqu al-qulubi. Al-qulubi itu artinya rizki anu bangsa hate. Ar-rizqu al-qulubi, rizki anu bangsa hate. Naon diantarana? Iman, ilmu, termasuk di jerona
sieun ku Allah termasuk di jerona nyaeta ngarep-ngarep kana rahmatna Allah. Maka eta iman teh lamun hayang kuat dikawal ku ilmu. Allah ngadawuh kullu ya'malu ala syakilati, setiap jalma berkelakuan berperilaku eta tergantung kaayaanana. Ai tafsir kahijina makia kullu ya'malu ala syakilati, setiap manusia bekerja itu tergantung keadaannya. Lamun jadi pataninya meureun atuh di sawah di kebon, lamun jadi tukang dagang atuh meureun jual beli, lamun jadi jalma anu ngajar berarti pagaweanana ngajar, lamun jadi pelajarnya belajar, ulah sok mikiran gawe neangan duit. Bener ente? Lamun ibu rumah tangga nyasing bener ngurus rumah tangga, semuanya bekerja tergantung keadaannya. Kenapa? Karena surga bukan milik orang kaya, surga bukan milik pejabat, surga bukan milik kiai, bukan milik guru, bukan milik petani pedagang, bukan, tapi milik jalma nunuturkeun kana aturan Gusti Allah. Maka disebut farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, jalma nuturkeun pituduh Allah, jalan Allah, maka rek jadi naon bae oge hirup di duniana eta jalma bakal jadi jalma nu bagja. Matak teu kudu maksakeun hayang jadi kiai kabeh, ulah loba saingan. Bener teu? Kecuali kayak kiaina spesialis, spesialis tahlil, spesialis mencit domba, atuh kayak spesialis ibu-ibu, atuh nuna panggung bae kudu aya gitunya. Leres teh. Alhamdulillah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam tafsir yang lain Pak, ini disebutkan kullu ya'malu ala syakilati, artinya manusia berperilaku, bertingkah laku, berkelakuan itu adalah tergantung keadaannya. Artinya apa? Seorang manusia jika menginginkan kehidupannya baik, dia punya kelakuan baik, akhlaknya baik, anaknya pengen soleh dan solihah, maka yang harus diperhatikan adalah keadaan. Artinya apa? Orang itu dibentuk dengan sebuah lingkungan. Kalau lingkungannya baik, maka yang terjadi adalah kebaikan. Sebaliknya lingkungannya buruk, maka dia pun akan terbawa buruk. Betul? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu Pak, di dalam ilmu psikologi ini disebutnya ilmu kejiwaan. Manusia dibentuk baik atau tidaknya adalah dengan 3 hal. Berapa Bu? Berarti Pak Ridwan, Ibu Ani, ini tentu bukan istrinya Pak SBY ini, atau bukan aninya Roma Irama Bu. Ini aninya Ani Ridwan, walaupun sama-sama R. Halo Bu. Pak Ridwan, Bu Ani pengen anaknya soleh, solihah, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana keadaannya. Lalu dalam ilmu psikologi ada 3 hal yang membentuk manusia baik atau tidaknya, maka yang diperhatikan berarti 3. Mana yang 3? Yang pertama tentu adalah faktor genetik. Apa genetik? Genetik itu adalah faktor keturunan. Orang baik itu biasanya keturunan orang baik. Orang hebat itu biasanya keturunan orang hebat. Kalau istilah dalam Sunda ada yang menyebut teng manuk teng anak merak kukun cungan. Ya, Jainuddin nyahuan eta teng manuk teng. Atau kiai ge nepi ka bingung eta MZ cenah nyahuan teng manuk teng. Atau benernya? Atau dengan kata lain uyah tara TSK luhur. MZ nyahuannya eta uyah tara TSK luhur. Halo Pak.
lamun cek Wah Haji Asep ma almarhum teng manuk teng anak meraku kuncungan uyah tara tees kaluhur balik takahandap nomawi Raden Jabang Tutuka sanggeus dicetrok kunangga percona getih ungsrat angsret sadayana para dewa hempak merbayak sak nu dimaksudnya tanah Raden Jabang Tutuka nu jadi korban naga percona rek diasupkeun nyatana kakawah Chandra di muka rek digodong dicampuran wesi persani wajah jeung sajabina akhirna janggelek jadi siji satria pinilih nyatana Raden Gatotkaca anu Raden Gatotkaca teh nyatana turunan satria pinilih diantawisna Pandawa nyaeta nu kadua nu disebat Raden Bima kitu kaayaana trok tok tok kudu nama aya nu di tukang teh anu ngomong ka aing teh hayu dulur kudu nama aya nu kitu di tukang teh tapi da eueuh alokan halo ya mun wayang wa aya kitu nya Pak ya tapi seri-seri ke ulah bari jeung keteu ngarti ngajina ye kade nu dimaksud ku abdi urang sok hayang budak nu hade naha teu dimimitian ku urang anu hade leres henteu maka saya katakan Pak lamun hayang boga budak anu ngadegkeun salat nu pangheulana ngadegkeun salat teh indung bapakna kade halo halo atuh budak dititah budak ayeuna mah palalinter malah sok pinter keneh budakna leres henteu jang gerak ka ditu ngaji gerak ka ditu berjamaah sok ka ditu ka masjid gerak ngaji ka ditu bapak mah capek yeuh ngabelaan maneh suku dijieun hulu dijieun suku kade maneh ka ditu ajak budakna teh bapak nyaho bapak hebat kitu mah baheula teh milu the master lawan cenah si Limban aya kitu heuh eta bapak ai suku dijieun hulu dijieun suku mah berarti bisa sulap halo halo atuh budak ayeuna mah pan malik-malikeun nya Pak mata kuduna dicontoan inget-inget kudu dicontoan nu kadua kaasup ya kaasup saja badi contohan teh sing loba diduakeun Pak Kiai abdi mah teu bisa ngaduana nah bet ngadua mah kumaha we ku urang cepeng auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sing pinter sing sehat sing soleh nyajangnya sing salamet dunia akhirat sing ngajadi kabanggaan jang ibu jeung bapa manehnya dunia akhirat kitu unggal poe geura ka budak teh gampang teh abdi mah tarang haji nu hese atuh rek ngabalkeun jampeng ke lila teuing heuh bener teh atuh nu gampang wae aud bismillah terus sholawat usapkeun ta ka budak urang sing soleh nyajangnya sing solehah nyenengnya kitu osok tara abdi mah jalma kotor Pak Kiai rek ngadoakeun budak oge ieu teh diijabah moal yeuh kotor hote hareupeun batur tapi dawuh Kanjeng Nabi naon du'aul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi du'ana kolot kanu jadi anak eta teh sarua jeung du'ana nabi ka ummatna halo halo atuh tingali Nabi Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim aya ngadangu umat Nabi Ibrahim diazab. Namrud namuhun diazab jalma-jalmana geus ditembongkeun mukjizat tapi kan eta lain ladang doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim mah ngadoana naon ya Allah lamun nuturkeun abdi berarti eta teh umat abdi lamun teu nuturkeun abdi Gusti pan Gusti teh maha hampura pan Gusti teh maha penyayang kira-kira kieu ya Allah ulah disiksa lah pan Gusti mah maha hampura Nabi Ibrahim kitu. Tapi tinggal Nabi Nuh, ai Nabi Nuh mah Gusti tong disesakeun lah di dunia teh jalma kafir, beak kabeh Pak.
Ta doa kolot kanu jadi anak teh kitu. Mun ngadoakeun hade maka ku Allah bakal dibere kahadeanana. Tapi lamun ngadoakeun goreng matak ulah saomong-omong lain kanu jadi anak maka nu terjadi budak oge nauzubillah bakal goreng. Lain soal beungeut ieu mah beungeut mah kumaha bapa jeung ibuna. Nasib ieu mah maksud teh. Kahartos teh Pak. Matak mere ngaran sing hade pan aing ngaran teh doanya. Geuning dawuh Kanjeng Nabi ge min haqqil walad 'alal walid. Tina hakna di antara hakna anak kewajiban nu jadi kolot naon mere ngaran sing hade ayuh sina ismah ngaran sing hade sabab dina ngaran teh aya naon aya doa nu matak tingali M Zidni Fauzan Muhammad berarti ya jelas tabarruk ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua zidni zid fil amr zid tenawan mugi Gusti nambihan ni ka abdi fauzan kana keberuntungan kebahagiaan. Tuh eta teh berarti aya doa. Kunaon da anak abdi ge nu kahiji ngaranna zidna. Heukeun wae disebutkeun. Maksudna kieu ari ieu mah zidni majang sorangan, ari abdi mah zidna teu egois aing majang lobaan. Halo. Abdi budak kahiji namina zidna terus make atqiya da awewe atqiya teh artina takwa katakwaan jadi pedah kieu urang teh kieu ya Allah mudah-mudahan boga budak nu ieu abdi sadaya khususna indung bapana jeung keluargana ku boga budak teh sing mikir sia teh geus kolot sing tarambah takwa maksudna kitu. Halo teu nyarahoeut komo budak abdi nu katilu mun hayang nyaho budak abdi nu katilu ngaranna raja atuh terus makena teh ngaranna teh biru walaupun secara i'rab abdi jujur eta acak-acakan tapi da geus we pokona mah raja biru Muhammad Saib naon maksudna ari Saib nama ti abdi. Halo sok aya nu nanya cenah Pak kalau wanita hamil kan disebut bumil cenah. Lamun lalaki nu hamil naon disebutna Saipul hamil cenah goblok cek aing teh Jamil eta mah. Heuh ngaran aing disebut. Halo Bu. Ya eta padahal mah maksudna baheula ngaromong pasti budak ngaranna cenah make jeung biru. Kunaon biru? Wajigana mah pedah bobotoh. Atuh heueuh kamari ge liat-liat ge meunang hiji kosongnya. Lawan biak atuh aing nepi ka cicing we ca aing teh cicing sia ulah waka bubar nu ngaji aing ieu jengkel can asup hiji-hiji acan atuh nungguan we maneh cupnya ngaji kamari teh aing da jengkel can asup sampai kieu nah teh asup aing beres ieu ngajar ieu budak geus nungguan bae eta santri geus nungguan ternyata meunang hiji kosong alhamdulillah jadi kahiji deui pan nya pucuk dinginnya nya Persib ieu mah Persib. Atuh budak abdi ngaranna Raja Biru, ari Persib Pangeran Biru. Berarti cenah Persib teh incu abdi. Atuh pan ai pangeran teh anak raja, ai rajana anak urang. Atuh Persib teh berarti anak sah. Anak-anak abdi berarti ieu teh incu abdi. Padahal mah lain kitu, budak teh ngaranna Roja. Roja teh hartina lain tipi roja eta mah tipi Wahabi. Roja itu maksudnya naon berharap kahadean kasayan Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab takdir Allah eta budak abdi nu katilu nu lalaki lahirna eta tanggal 12 mulud persis atuh heuh cek abdi teh pantes bae kunaon sebab memang lahirna budak abdi mah kabeh lamun teu Ramadan rewah lamun teu rewah mulud da eta hasilna memang tina rewahan muludan rajaban atuh halo geus kamana we ngomong mah maksud abdi ieu paridwan Bu Ani saya pisan nami aya unsur doa di jerona ulah ieu mah urang lembur mah pan sok paraduae meren ngaran teh pedah budak lahirna poe Kemis kabeneran keur hujan misjan aya teh di dieu misjan hayo
aya berarti eta Mang Misjan teh lahirna poe Kemis kabeneran keur naon keur hujan. Aya nu lahirna Asar poe Rebo kabeneran indungna ngaranna teh Mar'ah atuh pan jadi Sarboah. Aya Sarboah. Aya Sarboah macek Darso nya. Sarboah parawan centil. Baheula Pak. Mun ditarongos langsung ngirintil. Aduh aduh abdi mah cintanya. Heuh baheula cek Mang Darso atawa teu nyaho deui bae. Aya budak teh ka abdi protes kolotna. Ustad cenah naon sok gagayaan merengaran budak meuni pararanjang angger we cenah digeroana mah saeutik tapi pikir-pikir bener Pak. Budak ngaran Muhammad Zidni Fauzan digeroana naon? Ojan. Tetap mata ojan. Bener ente. Tapi da cek aing heuh pikir-pikir bener. Tapi da lain kitu Pak. Nu matak engke mah nyebutna naon? Muhammad. Kitu atuh. Lain ente. Ya di Arab pan Muhammad kabeh. Lamun teu Muhammad Habibi. Pada bingung deui kali itu ngomong naon. Aing meuli ieu akhirna mah kitu. Halo Pak? Halo? Tapi bener eta mah dak kulantaran manehanana mikir bahwa angger ngaran mah sakitu-kituna nu digeroana mah pararondok. Ngaranna pararondok. Serius abdi mah. Atuh ngaranna hiji si Jaja, nu kadua si Lili, nu katilu si Ken. Matak digeroan teh kabeh jali Ken nyampur kabeh. Atuh heueuh da parondok ngaranna, matak dihijikeun teh jadi naon we. Pusing-pusing da geus ngalartian kabeh kompan cenah nyalampur. Aya deui Pak merengaran pokna teh cenah kuduna cak kiai ge tina Quran tapi da teu ngartieun manehanana ngan inget besok kadarenge barudak hafalan diberengaran budak mimitilah Muhammad lam yakunil cak aing teh lam yakunil ti mana atuh pedan dina surat Al-Bayyinah meureun aya lam yakunil meureun. Halo aya nu gaya boga budak ngaranna dibere hayang gaya siga urang Inggris Berli. Cek aing hade amat ya budak ngaranna Berli. Si oreng ceulina gede jadi Berli teh meber ceuli. Ya mata kade mere ngaran budak sing naon? Sing hade. Kade eta teh kawajiban. Ingat-ingat eta teh naon? Kawajiban. Numawi disebutna min hakil walad. Jadi lamun di antara hak budak. Lamun hak budak berarti kewajiban kolot. Lamun hak kolot berarti kewajiban budak. Leres ente? Halo? Teraskeun? Kahiji naon cenah? Teng manuk, teng anak merak, kukuncungan. Kade urang kudu mere contoh nu hade. Nu kadua anu ngabentuk manusia hade jeung henteuna. Nu kadua nyaeta faktor pendidikan. Faktor naon? Pendidikan naon nu paling pokok? Kantenan nu tadi. Pendidikan anu berkaitan jeung kewajiban dipayuneun Allah Subhanahu wa taala. Urang pan sok ngomong, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kitu lin? Wa muslimatin. Pokna teh naon? Neangan ilmu teh wajib kasakabeh jalma-jalma anu Islam lalaki atawa awewe. Padahal keheula nu pardu teh nu mana? Leres teh aya klasifikasina nu pardu teh nu mana? Pardu ge aya nu pardu ain, aya nu pardu kifayah. Teu sakabeh ilmu terus pardu kabeh. Henteu. Halo? Mana nu fardu ain? Nu fardu ain mah mung tilu-tiluna. Naon? Hiji tauhid. Sabab eta urusanana jeung keimanan bener atawa henteuna. Nu kadua nyaeta fiqih. Nu katilu nyaeta tasawuf. Ieu tilu ieu mah wajib. Naon tauhid?
ari tauhid mah ngomongkeun kana tentang keimanan. Nu disebut ilmun yaqtadiru ala itsbatil aqaidid diniyah muktasabun min adillati hal yakiniyah. Ilmu tauhid mah ilmu anu menetapkan kana akidah Islam anu dicandak tina dalil-dalil anu yakin. Tentu sumber pokok nanya eta Al-Quran sinareng sunnah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lahir Pak, lahir naon anu disebutkeun sifat wajib 20 atawa disebut aqaidul iman anu 50. Osok ngaji tara, osok ngaji tara Bu. Wujud qidam dah aing mah teu bari saeur sing kompak atuh kela ngecek heula abdi lagamna rek nu mana ieu, lagamna rek lagam dolamna atawa lagam jing torok tok jing. Lamun lagam dolamna mah leuleus eta siga film Jaka Sembung harita anu ngalawan si balung besi teh ya. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Eta si balung besina teh pan di penjara ku ki sapu angin guruna Jaka Sembung. Sapu angin keluar kau. Cek si walung besi dengekeun film Jaka Sembung eta mah Pak. Atuh teu nyaho. Sum layar tancep. Kadang-kadang filmna diteruskeun teh khususana teh. Kau memang biadab angkoro. Cek Susana. Anu kaluar orai tina sirahna teh ya. Aing mah segala teu nyaho atuh. Coba nu ieu mah nyaho. Tor monitor ketua. Tuh cek aing ge nyarahun anggota mau lapor. Ketua kondisi lagi gacor. Uduh mana nyaraho. Halo Bu. Da abdi ge yakin urang dia sok ngadaruakeun, ngan ngaduakeun anak batur. Heeh, aya anak sorangan mah datara. Oh, ai batur mah anakna pan judakeun. Ya Allah, lindungi Bilqis. Heeh, bener teh. Ya Allah, sehatkan Bilqis. Aya anak sorangan henteu. Halo. Atawa salaki osok didoakeun tara. Doakan geus salat teh ya Allah sehatkan mod ya apa salaki ece teh ngaranna mod lain. Halo Bu aing sok salah wae ayo batur sok didoakeun aya anak sorangan henteu salaki sorangan henteu naudzubillahi min. Halo Bu yuk teruskeun ulah ya jam 12 ya teruskeun. Jadi lamun eta lagam nu santai mah nu eta wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi. Lamun hayang nu rada gancang nu jing torok tok jing. Tama kieu jing torok tok jing kuya batok Haji Usman jing gerak cicing urang bekok lalaunan gitu. Jadi makna teh wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi. Tinggal pilih we eta mah. Halo? Nu mana ya nu jing torok tok jeung apa nu dolamna ya? Atuh nu jing torok tok ya mi semangat teh. Wujud qidam baqo mukhalafatul qiyamuhu wahdaniyah qudrah ilmu hayah sama basar kalam aliman sami'an mutakaliman aya hebelanggeng. Bapak-bapak jeung ibu-ibu katulungan ku santri aing ge nyaho bapak-bapak jeung ibu-ibu teh arapaleun. Na'udzubillahi min. Nah, eta teh naon maksudna? Urang jang mengenal Allah kudu apal kana sifat nu 20. Leres teh? Anu wajib, ngan wajibna ieu lain wajib syar'i, kade beda. Aya wajib akli, aya wajib syar'i.
ai wajib syar'i mah dilakonan menang pahala, ditinggalkeun berdosa bakal disiksa. Eta wajib syar'i. Ari di Allah mah atuh lain wajib syar'i. Wajib Allah ngagaduhan sifat nu 20. Lain hartina kieu mun Allah boga sifat nu 20 dibere pahala, mun henteu Allah disiksa. Rek saha nu mere pahala jeung nyiksa ka Allah? Nu matak nu dimaksud naon? Nyaeta wajibna wajib akli. Naon wajib akli? Kaharti ku akal lamun aya, teu kaharti ku akal lamun eueuh. Nu matak dimimiti wujud nepi kamu takaliman sanajan engke nu terakhir mah qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman. Eta mah sabenerna teu dibahas ge teu naon da sabab geus aya sifat ma'ani walaupun eta antara ma'ani jeung maknawiyah identik nu disebut talazum. Henteu lieur deui bae engke ngomongna. Halo? Tapi terus nu 20 ya tepat aya nafsiyah, aya salbiyah, aya ma'ani, aya ma'nawiyah. Naon nafsiyah? Aya nafsiyah mah sifat wujud. Ari wujud mah cenah sabenerna lain sifat. Al halul wajibatu lidzati madamatid datu. Jadi naon? Ari wujud mah lain sifat, tapi eta mah kondisi. Kondisi aya disebut aya, kondisi na eueuh maka teu bisa disebut aya. Halo? Acak aing ge mending kene ulah ngaji lah ambil teu lieur. Halo Pak? Halo? Walaupun engke ulama aya nu nyebut bahwa wujud teh ainul maujud. Ari aya teh datiah nanu aya. Abdi aya. Saha nu aya? Abdi. Berarti kan wujud teh datiahna maujud. Geus pokona mah kitu bae. Tapi aya deui nu nyebutkeun teu bisa. Da eta mah kondisi. Wujud teh aya tapi lain perkara anu aya. Naon sababna? Ieu nu dicepeng ku abdi mik. Ieu nu di mana sirah abdi ngaranna kopeah. Mik aya aya. Kopeah aya aya. Tapi ieu nu aya naon? Mik. Ari ieu mah nu aya na kopeah. Padahal disebutna aya duanana. Berarti wujud teh lain ainul mawujud. Cek saware nu matak disebutna nafsiyah. Geus geus. Atuh ulah Bapak aing ge lieur nerangkeunna. Halo halo. Ieu mah pamancing we amih daek ngaraji maksud abdi teh. Leres henteu? Lajeng kana salbiyah nu mana? Nu 5 teh timimiti qidam baqo mukhalafah lil hawadits qiyamu binafsi wahdaniyah. Naon ai salbiyah? Salbiyah mah inget-inget sifat-sifat anu ngaleungitkeun kana perkara-perkara nu teu layak aya di Allah. Nu mawi qidam. Qidam teh hartina mah heubeul, tapi dimaknaan we Allah teu aya mimitina. Bako hartosna langgeng, tapi dimaknaan we Allah moal aya tungtungna. Mukhalafah lil hawadits ari hartina mah beda Allah jeung sakabeh nu anyar, tapi dimaknaan da salbiyah Allah teu sami jeung sakabeh nu anyar. Qiyamuhu binafsi ari hartina mah berdiri dengan sendirinya, tapi terus dimaknaan Allah teu mika butuh kana tempat, teu mika butuh kanu ngayakeun. Terus wahdaniyah, ai wahdaniyah mah sabenerna hartina hiji, tapi da ieu teh salbiyah maka dihartian Allah tidak berbilang, Allah teu bilangan zatna, sifat-sifatna jeung padamelan-padamelanana, maka terus jadi 5. Wahdaniyah piddat salab kam muttasil, wahdaniyah piddat salab kam munfasil, wahdaniyah pis sifat salab kam muttasil, wahdaniyah pis sifat salab kam munfasil, wahdaniyah pil af'al salab kam munfasil wungkul. Jadi 5 maknana. Engke atuh Mas Andren batak engke. Mas Andren bae atuh heuh. Bener henteu? Kakarek urang ngomongkeun kudroh nugi ka kalam. Naon eta? Disebutna ma'ani. Ari ma'ani mah hartina pirang-pirang makna. Nu dimaksud naon? Penetapan karena sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Numawi kawasa, kersa, uninga,
jumeneng hirup-hirup teh jumeneng basa lemesna. Terus naon deui? Aya ngadangu ningali sareng ngadawuh. Eta naon? Kesempurnaan Allah. Catat ke urang bahwa sifat Allah lain 20. Ingat-ingat, sifat Allah lain 20. Sifat Allah tidak terhingga, tapi urang lamun hayang kenal ka Allah cukup ku nganyahokeun 20, maka bakal mengenal Gusti Allah. Ieu teh kawajiban Paridwan jeung Ibu Ani ngadidik kacep Zidni. Leres henteu? Atuh bapak ge sarua ka anak teh kuduna mah kitu. Tapi kan masalahna ulah-ulah ngabejaan kitu atuh urang bae ge bingung lain. Matak cek abdi kuncina manaon? Pasan trenkeun. Lajeng nu kadua fikih. Naon fikih? Fikih mah ibadah kudu bener, luyu jeung elmuna disebutna syariat. Syariat teh naon? Ari syariat teh nu gampang mah aturan. Ari urang mau ngomong syariat teh pasti naon? Kakaitna naon? Lamun aya jalma gering terus datang menta cai jampe. Kunaon deui? Keur nyareat. Heuh, sesok karena itu lain. Bener ente? Eta teh bener, bener. Teu naon eta ge bener. Maksudna eta makan maksud syariat teh berusaha gitu. Leres ente? Ngan syariat nu dimaksud teh naon? Nyaeta aturan. Aturan ieu pakum. Ai fikih mah disebutna ge nyaeta legal formal. Aturan anu resmi, Pak. Contoh model dina kisos aya disebat dina Quran al anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni wal juruhu kisos. Lamun raheut ceuli raheutan deui ceulina eta syariat Pak, aturanna kitu. Tapi lumpat kanu katilu make tasawuf naon? Sing gede hampura. Bener henteu? Bener henteu? Atuh ku tasawuf mah jadi kitu, sing gede hampura. Nu matak ye si Ibing mah ceramah di mana-mana oge tara jauh tina dua perkara. Naon Kang Ibing nu dua teh? Kahiji kade salat. Ye rek naon atuh ngomongkeun nu lain-lain ai salatna henteu. Jeung aing masuk bingung eta ibu-ibu di mana daek salat duha jeung tahajud banggana bea karep tapi keluar ti imah teu nutupan aurat. Da aing mah bingung. Kunaon jeung Kang Ibing nepi ka bingung? Ye ibu masing kalah kumaha oge tahajud jeung duha hukumna sunnah tapi nutupan aurat mah hukumna wajib. Nu matak ibu kaluar ti imah nutupan aurat pahala gede sabab eta mah ngalakonan wajib. Ngabejaan we Kang Ibing mah. Nu matak kade, nu kadua ade-ade kaula muda ya khususna sing daraek dialajar da diajar teh wajib nutilu tauhid fikih tasawuf ngan kahade sajabati diajar ilmu agama nu pokok urang oge kudu daek diajar kana ilmu umum, diajar teknik, diajar bahasa Inggris, diajar atuh urang teh bahasa Mandarin, bahasa Jepang, diajar urang teh politik, sosial, budaya. Ame umat Islam teh teu katinggaleun wae ku batur. Tuh dengekeun ajengan koboy. Heuh meureun kitu pameureun. Halo? Halo? Ai eta cenah ngapalkeun Quran wajib henteu? Ai wajib mah henteu ngan lamun geus apal wajib dibulak-balik. Dan sebenarnya mah jalma entah ngahapal Quran, ngahapal naon? Sebenarnya geus salah bahasa sebenarnya mah. Lain hafiz padahal mah. Lamun hafiz mah sebenarnya mah kana hadis. Jadi hafiz disebutna. Lamun kana Quran mah paling oge hamilul Quran. Matak disebutna hamalatul Quran. Jalma anu naon ngapalkeun kana Al-Qur'an. Halo? Wajib henteu
ari wajib mah henteu da nu pokok nama urang sing deket interaksi jeung Quran. Komo lamun geus ngapalkeun maka kudu ngabulak-balik kana bacaan Quran. Leres henteu? Aya nu wajibna, naon wajibna? Hirup nuturkeun Quran. Ngan moal ngarti bahwa Quran teh pituduh lamun teu ngadenge kana penjelasan-penjelasan para ulama. Leres henteu? Halo Bu? Motok bangga. Abdi ge bangga mun boga budak hafal Quran, abdi bangga. Ya alhamdulillah ku 3 juz, 4 juz, mameureun 5 juz. Budak abdi ge nu SD. Apaleun. Ngan cajabati eta abdi sok sering ngobrol. Hafalkeun Quran sok ti ayeuna ngan kade kadituna kudu daek ngaji ka hareupna. Tetep we tauhid, fikih, tasawuf. Pokona eta angger. Sabab teu saeutik ngomongkeun Quran terus ngan saukur ek gagayaan wungkul. Akhirna da kulantaran hafal Quran berarti jalma pinter dipenta fatwa teu ngaji ilmu fikih sesat Pak. Leres henteu? Bahaya henteu? Atuh aya mending paham fikih sanajan teu hafal Quran, maka manehanana lamun fatwa teh sesuai jeung rumusan-rumusanana para ulama. Insya gaya panayeuna mah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Barudaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Cing cenah dieu tes ku bapak. Atuh bapana pemain tahlil doang. Macak dites naon? Qul huwallahu ahad. Atuh budak nyaho kan? Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bari narik napasna teh panjang. A'udzubillah budak kitu nya. Ada memang di bejaan ku guruna kitu. Mata ingat-ingatnya hiji tauhid, nu kadua fikih, nu katilu tasawuf. Insya hadirin saudara-saudaraku, ini kita ngomongin tasawuf Bapak. Halo? Tasawuf teh apa? Tasawuf teh yaitu disebut juga tazkiyatun nafs. Tapi nih Pak, halo? Mau memberikan warning peringatan. Kadang-kadang Pak orang teh loncat bagaimana? Orang ngomong tauhid lalu loncat langsung ke tasawuf, tidak ngomongin syariat. Ini bahaya Pak, betul? Halo? Makanya ada ungkapan kalau orang dia ini berfikih tapi tidak bertasawuf, itu paling banter jadi orang yang fasik. Tapi kalau orang bertasawuf tanpa syariat, tanpa fikih, ini bisa-bisa tazandako, bisa-bisa kafir zindik. Halo? Makanya tolong Pak, kita ngomongin membersihkan hati, tentu refleksi dari bersih hati itu kita ikut aturan Allah yang tertuang dalam ilmu fikih. Jadi kalau orang ngomong sholat khusyuk, tapi sholatnya tidak tumaninah, wudhunya salah, tidak sesuai dengan aturan, itu teh tasawuf apanya Pak? Benar? Halo? Ini paham tidak nih? Halo? Makanya orang sering kali ngomong bahwasannya adab di atas ilmu. Ini pernah dengar enggak Bu? Ada yang ngomong apa Pak? Adab di atas ilmu. Ini bahasa Arabnya kasih tahu. Bahasa Arabnya itu adalah al-adabu fauqal ilmi. Ingat-ingat, bukan al-adabu afdalu minal ilmi. Bukan Pak. Tapi al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Ibu lihat ke depan Bu, halo? Bapak lihat ke depan, ini apa Bapak? Ini itu apa? Botol, benar?
botol ini teh di atas meja. Bapak bisa tidak menyebut botol di atas meja kalau mejanya tidak ada? Bisa tidak? Ya tidak atuh, benar. Artinya adab di atas ilmu berarti bukan perbandingan antara lebih utama mana, bukan. Tapi fauqo itu kalau istilah santri adalah zorof. Apa Pak? Zorof. Zorof itu zorofnya zorof makan. Berarti adab di atas ilmu, pertama yang harus dicatat harus ada ilmu dan adab. Tapi ketika ada ilmu dan adab, ia tidak mengedepankan ilmu, tapi mengedepankan adab. Di hadapan orang lain dia tetap bisa sopan santun walaupun lebih pintar. Halo? Ini paham tidak nih? Jadi bukan afdolu ya Pak ya, tapi apa? Fauqo. Fauqo itu artinya zorob. Ibu halo? Ini paham tidak? Jadi harus lengkap semua ya perangkatnya. Tauhid, fikih, tasawuf, insya Allah. Teras nomor katilu Pak, tadi naon wae? Turunan pendidikan nu katilu ya terakhir nyaeta pergaulan. Naon cenah? Matak cek wahaji ge naon? Di Pelumas Saneta yang ke-19 ini, mari kita kaji bersama apa makna hakikat daripada modern. Cak oma film menggapai matahari hiji Pak, anu musuhnya jeung Ikang Pauji Beni Kompo. Ih teh nyahoeun aing mah poho deui nya atuh engke aya layar tancap ongko Paridwan Bu Ani ke dia ya atuh pan oma nyanyian eta teh. He, modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan. Bebas lepas tanpa adanya batasan. Kumpul kebo bukan modern, tapi suatu kemesuman. Mabuk-mabuk bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan. Saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telan, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Pararap tangke aing foto kerki abis siga oma. Atuh oma maleungeun kieu bae Pak. Bener teu? Eta cak oma naon? Jalma poe ayeuna katipu ku istilah modern. Jadi disangkana ari modern teh bebas. Laras teu? Matak cak oma, pakaian mini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan tak keberatan. Bener ente? Atuh tak keberatan. Ayeuna soal kerudung, piomongan. Ayeuna cok di SMP nu negeri khususna. Lamun rek make kerudung bae, teu make oge ulah dipaksa. Sebab kamari umat Islam ditetah make kerudung nu awewe geus mulai balik. Ulah cenah eta melanggar HAM. Iya bener ente? Bener ente? Da sebab naon? Katingalina teh memang diberikan kebebasan. Padahal bebas lamun sabebas-bebasna ancur Pak. Bener ente? Bener ente? Lamun jalma dibebaskeun sabebas-bebasna hancur moal. Hancur. Atuh komo ayeuna HP asup. Budak laleutik make HP. Atuh barudak ayeuna geus tecu bae nyanyina. Padahal budak leutik. Bener teu? Asa mending kene simpan sini bananini aing mah. Bener teu? Jeung tungtung sahur. Atuh ngomong tungtung sahur mah da eta teh ngomongkeun indungna. Ai tungtung sahur mah da gadoan cangkengan. Pan indung nak itu. Halo. Ih hampura Bu, hampura. Nu eueuh gadoan hampuranya. Bu. Ayeuna budak sok ngomong tor monitor ketua ngomongna teh naon? Mantan geus ditinggalkeun. Bener teu? Eta geus nyaho mantan budak.
atuh mantan kubu mah aing nyaho. Bener teh. Budak ayeuna geus nepi ka kitu. Atuh ulin barudak nya nurutan sakumaha dina HP, sakumaha dina film. Zaman bapa baheula usum film India, aya istilah Indiaan, ayeuna mah leuwih parah Pak daripada Indiaan. Bener teh? Bener teh? Banter-banter bapak saha atuh Mitun Cakraborty, Kopinda, Damendra, Amitabh Bachchan, awewena atuh Sri Depi, mun teu Sri Depinya Hema Malini. Bener teh? Ya tuh aing nyaho dengekeun. Kabelah dia pindah atuh jadi si Aksai Kumar meureun jeung si Sarukannya. Citrik Rosan, Amir Khan, Salman Khan. Awewena moal jauh ti si Kajol meureun. Karena kapur karisma kapurnya banyak. Ngan teu make barus wungkul. Aya baheula mah kapur teh make barus, Pak. Bener teh? Atuh budak nonton film India, sakumaha nuna India bae ayeuna mah leuwih parah tibatan nanaon. Film India, bener teh? Sebab kieu Pak, ningali baheula TV. Jalma eta nu boga TV di imahna, asa jalma teu bener bae. Abdi keur leutik kitu, Pak. Haji boga TV. Ih, haji boga TV. Heuh. Baheula, Pak. Atuh aing mah di imahnya da memang aki, bus anti pisan kana alat elektronik, Pak. Atuh ayeuna we incuna we ieu teu pati bener ya. Halo? Mun ningali TV, ayeuna mah di imah kieu geuleude TV-na. Ih bener teh. Kunaon sababna? Atuh aing mah da nonton Persib hayang gede teh. Kan memang TV gede teuing karunya eta. Ningali si Barba bae ge main sakedeung ge jiga capeun Pak, da gede teuing TV-na. Halo? Sok budak ningali film India. Atuh nu ditonton Indianya Indiaan. Monitor rojo teh. Suraj huwa matam. Jane challe laga. Asmaye hai. Kyun figali lagi. Main tehra raha. Zamin challe lagi. Ai torojol teh. Si awewena teh kan si Ajol. Apal teh? Si Ajol, Torojol. सूरज हुआ मध्यम जाने चलने लगा आसमां ये है क्यों पिघलने लगी मैं तेरी रहे जमीन जलने लगी दरखाए दिल ससुतमने लगी साजना कहीं मेरा पहला पहला प्यार है jika nu ngalarti wae nyalengir teh ah. Halo Bu. Arapal henteu. Aing mah sugan teh nyaho. Tapi alhamdulillah Pak. Ti mimiti sinden nepi ka si Kajol nu nyawer mah anu hajat tungkul. Nu sajan mah eueuh aya tari nu dangdutan malah nu hajat tungkul aing ge nyaho nu nyawer teh nu hadir nyalalawernya. Naudzubillahi min intina mah kieu we nu terakhirnya ingat-ingat moal aya nu leuwih nyaah ka anak sorangan tibatan urang indung bapakna. Ingat-ingat. Moal aya nu leuwih nyaah ka anak sorangan tibatan urang indung bapana. Maksudna naon? Nu kudu merhatikeun bebeakan teh ka anak urangnya urang kolotna. Perhatikeun pergaulan nana ulah ngukur salah jeung bener ku usum tapi ukur salah jeung bener ku hukum Gusti Allah. Baheula contoh ya baheula can usum budak awewe di kolor meni asa dosa dacan usum ayeuna mah di lembur ge awewe nu ngarora malah nini ge di kolor kunaon mun diomong ulah rewel ayeuna mah dageus usumna pan kitu da eta ngukur salah jeung benerna kunaon ku usum padahal hukum Allah mah pan teu robah leres henteu matak ingat-ingat tong mikiran anak batur anak sorangan we pepeureuheun kiai mikiran anak batur ongkoh matak aing mesok aya nu protes
Kiai cenah ulang aing ngajar ulah sok galak, ca aing teh sugan anakna digebugan ku aing teh pan henteu. Atuh tibang dicarekan, lamun heueuh mah embung jig bawa anak aing lain cak aing teh, ha? Bener henteu? Atuh kiai kira-kira kolot darewe mah jig di diku sorangan, disangka terudak meureun ngomongkeun sifat nu wajib 20 bae ge lieur. Bener henteu? Laras henteu, Pak? Nu mawe inget-inget moal aya nu nyaah ka anak sorangan leuwih tibatan urang indung bapana matak nu paling merhatikeun ka budak urang nya kudu urang kolotna insya Allah mudah-mudahan wabil khusus Cep Muhammad Zidni Fauzan umum turunan urang sadaya ku Allah dijantenkeun turunan anu saleh salihah anu nyanda kasayan dunia sareng akhirat amin. Hajatna Bapak Ridwan sinareng Ibu Ani mudah-mudahan diberkahan naon anu parantos diwalimahkeun disodakohkeun janten kasayan anu ku Allah dibalas ku kasayan dunia sinareng akhirat amin. Sadaya nu hadir mudah-mudahan paraos yuswa dina ibadah ka Gusti Allah naon anu janten pamaksadan mudah-mudahan tinekanan bari diberkahan. Nu paling pokok mudah-mudahan sadayana rumah tanggi sing talentrem oge mudah-mudahan di mana ninggalkeun alam dunia ku Allah dipaparin tetep iman Islam husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin nas'alukal barakah wal ijabah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Sakitu anu kapihatur kirang langkung nahapunten mudah-mudahan aya manfaatna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.